Hanafiyah bin Ali Syah Rajad Hanafiyah. Oh gitu. Sok bawa angkut gamelan siokanan tadi dia. Lu mau truk lagi rusak? Mogok ditol. Iku mahawan ya nih. Neangan weuteung atuh. Namun kaungan maksa ka Bapak Arifin. Namun truk syukur-syukur dipasihan truk. Sebenarnya atuh. Amin. Kok mau juga melawan pikirnya? Mangkali Bapak Arifin mah melawan sarai itu. Luka pada jantan dalam penginten Bapak Arifin. Sakit hari sinena ngawon teh pek bawah sinen saha si Jafri si Walet atau si Beun sinen Sahroni bawah yang juru sekarna yang juru sekarna saha juru sekarna apaan salira ulu wayana akan jadi lurah sekar, tukang tempas dalam, tukang nalok. Oh, kudu nyuruh atuh ka alok kencang bener. Nyampe mitis kalinya. Makanya kalau mah apa surupan. Kumaha mun silung keur bae kamu ada hukum silung makan. Aduh. Mohon hampura akan pek kira ikhtiaran hampura akan adik dihapunten asa kalagungan tadi nyarios ke saya jeung bae da saya teh keur nafsu mas mohon kira akan biasa tong diisuk teh tong kira ini terlalu apa pada nyilu ngabantu ngagagalkeun kana rencana si Batrakara kaula teh mutu samian nempel pakudongi dia nempel samian pang-pang sekar mengargi kali nyucuk suku gunung mapai mapah sirah wahangan nete akan meminjangkan ngalangkungan sampalan pangkuyangan badak milari alamat nyatana anu parantos disate
Batara kalapikeun milari mangsa nu pasti. Mujian kaya lemur tengah poe ereng-erengan di tempohna pasana pasal anu aya patul patalieun tengah poe ye dua kilo beli magenep pasal 25 atau pasal Bigo 5 likur Jawa Cilawi di mana waktu tengah poe ereng-erengan aya jelema leumpang anu teu eling ka pangeran anu ngalamun tuh heheotan tuh batu-batu butak-butak aja dehem-dehem aja disebutna teh tuna iman jelema anu leumpang tengah poe ereng-erengan anu teu eling ka pangeran anu teu batuak ajan anu teu dehem-dehem ajan disebutna tuna iman nu kitu beunang di akan kain biliah dipagat wae dina jalan anu moleser wae teu kuat ieu peujit lapar di kamari jaraki menyeueuh nu ngaliwat-liwat acan si Yuri juga di jelema cucumuk ngaliwat nah ini dia punya ya ini main dek nyumput ah dinu rada bunyi yo jeraki kalangan ini beda cangkalan ayo kekam gerwakeun ku beungeut aing yo jaraki yo jelema Ratang teman
Lu ketempo bayu yuk. Jangan jangan hewatan juga. Ketempo bibirnya gitu monyong. Punya kayaknya dia berikan ngomong serangan dia. Jangan jaga SMS itu. Sini bakal galamun. Dina pasal 5 likur. Alias Tigo. Garis miring Selawe. Di mana tengah poe rengen-rengen aya jelema nu ceuing ka pangeran. Teu disada teu ngomong. Teu batik-batik aca batu. Teu dehem-dehem asana. Depan cakap kita saha-saha oge tadi hakan hak dimangsa wae. Ini wae saha. Isi wawu pan bae wawu gede ya cuma wawu beda. Asyawawai nah kabar babain ya ya hakanin babain tapi paduli euy dipancaka inu penting teu inung teu bapak teu nyinyi teu aki teu kadang teu dulur teu sobat-sobat acan di mana asup kana pasal 25 harita punang harita kunci harita hakan baik winasti tersayang Tuhan banget Batara kala sok sanaos yakin yera mana anu nuju ngalamun yang jagat tatau tipati kelaku pasal wali tengah poeng-poengan dina jalanan morecer anu malawun ngalamun tering ka pangeran teu batuk-batuk aca dehe-dehe aca eta bakal keunang pasal kala anu pasti kadorong kurasa lapar iya Batara kala langsung ngarontok nu jantung ramana menang hiji ngos menang hiji menang sia munir wasaha ieu ya ingara kira aku jawab bapak jadi pagi ini pura-pura oh kayak tuh kalak yang di dengkek kawat teh nyeri lesotkeun heula kalak dihakan buana pek bae ngalesotkeun heula hasil kabut cieun lupa moal kawat teh daling budak awas kabur sia siul bae munir ruas maneh teh tega ngaruas kanu jadi bapak dibapahkeun aku pasar mangsa bala nah dari rumah sa bapak eling ka pangeran teh nya henteu eling ka babaturan teh
henteu. Jawa batuk juga dari bapak. Iya henteu. Dehen. Henteu. Ningali bapak. Bisa jampean teuing ka pangeran nganu hati bapak teh keuna ku pasal 25 jadi kalamangsa. Kira aku maneh teh tegang akan jadi bapak. Wah, pancet bapak kene. Cek urang-urang bapak teu dulur, teu nini, teu aki, teu indung, teu bapak, teu sanak, teu kadang, teu sobat-sobat acan, keuna ku pasal dihakan buaya bapak. Guru bapak, berani nakal dina, pimpin kalah di pecitku bedog si Mandawa. Nyapek bae. Pek bae lamun maneh tega mah ngakan bapak maneh sorangan. Ya, keun bae nu penting mah subuh we puji ai. Ya, kene kaca cing anu aya na jero beuteung anak jeung dibacan ke si bapak mah. Heuh. Kamelar jadi anak teh. Pek wae lamun kitu carana ngan amat teh hayang aya pamentakeun jadi anak. Pamenta naon? Amat teh samemeh dihakan ku maneh hayang nemongkeun heula ka nyaah jeung kadeukeun jadi anak. Rumasa kaula tamerakeun jadi anak. Ti mimiti bubrang ka alam dunya kaula teh can fungsi ngais. Can mecakan nimbang. Teu kahesian kacapean ku awak maneh. Aduh bapak. Jadi naon kahayang bapak sacana dipaehan buaya, sacana dihakan buaya. Hayang nimang nah bawa kitu. Baik dilahun bari hayang usapan jadi anak dek nemongkeun kanya akan jadi anak. Aduh kan baiknya ada ieu mah si bapak meureun ieu mah istilahna permintaan terakhir gitu nya. Itu penuntungan. Itu penuntungan sok kala nyarane kana lahunan amat. Ngalangan dari kaula teh hayang usapan nemongkeun ka nyaah kadeudeuk ka asih jadi anak. Nyaah teh penasaran Allah teh hayang mentong dilatih teh beuteung lapar moal. Bari kaula teh hayang nimang ku hiji lagu anu disebut Kidung Panima. Oh, iya lanjut. Berapa kali ya? Awas kamu cik bisu.
tidur di juara Tala kasar ongkoh dek ngakan pura udang kala nah diri sini nah waya kumaha ini bapak dek maghrib ya teh anak nipeng si bapak kaya ngalejokeun lamun kitu carana saha anu nitasare kemalinaan teuing ceuk bapak kumaha di mana beunang harita kudu dipencit harita dihakan harita kena ulah dibarikeun ngalejokeun ongkohnya kana kusabab anjeun ngantep mangsa tempo catatan nomor 25 Lungit genona bisa leungit kan lamun teu akan ngadung harti leungit pasal ini wow kada boga milih aing deui ieu jeung hayang nimbang saudara aki-aki ini buat hipnotis anak si bapak meureun jika neangan deui wayahna teu beunang atawa teu kahakan leungit pasal hiji-hiji tina sajengkal janten sarebat selenting bawaning angin kolebat bawaning kilat yen di alam marca pada aya kala tukang nakalan manusia beja atur repot liweuh anu taya papadana masyarakat sami gila sieun ingis dihakan ku kalakan tenang manusia nu kena ku pasal mangsana kala urang ieu milari modal pikeun diruat ku bapak dalang kang dapoan beja bapak dalang kanda buana dina waktu saira nuju ngaruat di Jakarta anu kasebat Jakarta Selatan Kebayoran Baru Jenggala hiji nomor 2 atung ngalit nginting ngabanalit jalmi urang kali sepuh anu istri pameget ibu bapak jangan kurang kawin Bapak pangersana
pasieuna batara kala lintang ti kudalang kamdabuana kena istilah kupamana Walau beja ngabring anu taya paparana salah kenapa lu ayo buru-buru ada budak anu kena kupas buru-buru gerak asup jadi anak keluar tambah bana Ayah kencang kulit saya ya. Astagfirullahaladzim ya. Rupa-rupa kejadian ya. Astagfirullahaladzim. Parah si kalah senaita. Si kalah bijana turun kadunya. Mahabu di mana-mana. Jelema teh anu kena ku pasal kalah Allah. Jaga ulang Allah mangkaning aing. Mangkaning aing cek boba aing dijulukeun alam dunia tina rahim indung teh. Eueuh barian cenah. Allah. Allah aing teh. Di luar bapak dalam boga duit 100.000 ladang ngajual domba Nah, saya yang di luar. Lain hanya di luar, ayo ada kasih tak kolam panggung dek naon sinen. Kesadat seserian mah cek hidung mungkin oke wah pas dilahirkan ke alam dunia oke pan orang nu sejen mah cerik dikubrakeun ke alam dunia teh nah wing mah pas kubrak ke alam dunia teh seuri susah dan senang seuri Ciri aja teh nyeri aja bisa. Karena ciri teh. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Haji Kohar? Waalaikumsalam Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, astagfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Aduh, ya Allah ya Rabbi, tulung abdi ya Allah. Mari abikeun aku pasal. Pasal sabaraha Pak Haji teh? Ku pasal tarujun. Kalau kita mati, bulat kum siapa? Tarujun teh. Kubra garam punya teh lain sirahlah tapi suku heula. Tarujun. Tarujun berat. Teh tarujun. Jadi lahir ke alam dunia teh suku heula baji mah. Tak celi minggu hari nyusul. Kalau pasirah dibenya Kengabanan teman-teman yang sangat firman
Aya hiji murang kali jenengan Raden Jatusmati. Aya Jatusmati teh kena pasal istilahna nunggali sorangan teu dulur teu baraya. Jenengan Jatusmati maksana bade diruat ku bapa dalang datang dirasakan demam. Punten sepuh Kemana Ujang? tapi teh hoyong diruat ku bapa dalam kanda buana hoyong ngiring diruat Nah, sabab kaula teh kena ku pasal nunggali sorangan kaula teh nunggal teh inung teh bapa teh nini teh aki teh dulur acan teh aki teh lancip istilah adi mati lancip dulu inung oge parantos ngal kaula teh patulawis istilahna kaula teh sorangan nunggali sorangan Raja budak panas. Wah, hayang aku kieu Jakarta Selatan di Bumina Pangersa Bapak Aritung. Iya. Apuk-apukan bari lulumpatan nyuhungkeun tuh. Jatusmati. Tetep renggenek teu aya anu kersa ngabantosan komo nyaket. Kerja berarti ladang ngajual botol aqua kurang ngulungan hayang di buat bapa dalam sieun dihakan kala kaulan Ayo bisa. Dia budak leutik sorangan batur hayang jauh di deket dari sugande kena kupasan. saha salira teh Bedanya bernaon mana sorangan di dieu. ujung larian alamat Sagaran mana diang? Hah? ngaran kaula teh Jatusmati. Hah? Jatusmati Wah, nya banget gitu. Baloteli ngaran dia. Gadis maut. sanes Balotelli tapi Jatusmati. Oh, sudah dari liar gue lagi. Bernaon mana sorangan di dieu. kaula teh milarian Bapak Dalang Kamda Buana sauran nuju manggung ngaruasi bumina Bapak Arifin Panegoro. Kayak wartos di Dosa. Aya wartos
Nah, bari dia kana wayang dek naon. Allah teh bade ngiring tiru aku bapak dalang. Naon jawabna? Sabab kawat teh kena ku pasal kala. Tamat letik-letik oge. Nih lumayan letik-letik oge. Kira sambalna juga nih mah. Hayat. Oyong tiru aku bapak dalang mari kawat teh cumali sorangan pahatulalis teu. Inung teu bapak teu dulur teu lanceuk teu agi kawat teh sorangan tanpa batu. Udah panas awaknya. Siapa deh? Jatuh mati. Ayam di luar. Bapak dalang kanda buana. Jawab. Kawat teh sieun dihakan ku kala. Ari mane apal kana dia. Apal kana dikira bande. Hah? Teu kaulangu. Hayang apal kakana dikira. Teu hayang kaulah teh sieun. Wayahna sia bakal dihakan kala bisi sia teh apal ieu ari kala teh. Ayo. Belegug deui ngahi. Kalau diajak ngobrol. Jadi we kabur. 10 nengka sia saling kaheun aing jeung di udag kapuron diobro di udag-udag ku batara kala lulumpatan sakalumpat wabek di bawah kasoberan sia. Letik-letik remet kuyuk sia. Mati dulu. Nene karena cukang ilum. Alah. Hehehe sia. Dironcong di tewak nene. Karena cukang. Ilum. Dilumpat ke mana sia lagi? Lumpat kana jero leuing. Tuh. Dina mangsana patani. Jumat panen. Nawadahan pare anu parantos dibuat biasana bapak tani. Tuh, nyimpen dina leuing. Tempat wadah pare anu agung. Mati kapepet kayanana ya pilumpateun namun dikeresakeun ku piturunan anu kagungan
asup kana leuit kaleresan leutna parantos ruksak atuh jatus mati luncatna gebrosak pisan kaleresan dina caket eta leuit teh aya abdi anu muka luncat kana abdi anu can rengse ina waktos ayeuna wawangunan buat kamana si asup kana leuit jauh siapa rupana cika nyokain meureun mur kana cika cempo meureun mur kana kala di luban kamana sia dicicit guna lemu aing sia jauh siapa dia sia siapa dia sia kodok baik barang ngaleret kapal luhur aya abdi anu molong atuh jatus mati luncak terpisah beneran aya abdi ngegepluk dah biasana nu ngagepluk itu mah suara cermai murah teh keun baya geus nehakan si jatus mati ku aing dipake cuci mulut ku aing cermai ayo kono aya lanyos deui wae jeung teuing eta bapak tani hormatat naon mun aing mah beresan heula gogobrok teh bengsekeun heula eta abdi jadi aluskeun aya nu molong abdi ari parena dia teu balik sia awas patani awas bongan sia sapartiahna geus ngaleungitkeun rezeki aing di supata ku aing sia patani kumaha supata supata aing khusus keur ka patani awas cing diancam ku aing patani bakal diancam ku rupa-rupa hama dina waktu anu bakal datang kaya-kayani beulit urang simut bolokotono kungka awas sia manuk piiting saja barang moal kahakan sia sama dipanen ku sia dipirang ku hama supaya aing aya syaratna supaya aing tengah wujud tengah jadi wayahna lamun hayang patani teu keuna ku ancaman hama aing wayahna kudu hajat bubur beureum jeung bubur bodas dibarengan ku hahampangan dibarengan ku sisengitan baktikeun ka aing syariatna ka aing hakikatna kanu kagungan deui nu penting doa-doa thayyibah pikeun patani itu bakal keuna supaya aing sia kongan atuh kahayang anggeuskeun heula
bumi anu masih kene kuriak Terus makin lompatan lepet kaginya asup dari kana bumi anu tiasan rengseng anu teu diberesan dina waktosna pasosonten tukang pas tekan awi pabalatak tiras ngadamel bumi atuh kalaat tok sapisan bunga nu taya papadana jatuh mati di udang saling ngasih pinastikar saya cuman para iya Baktara karena barang badeng ngarontok kajatus mati ayah pada tekan awi anu pas lengkah di payunan kerja jekat geblak sapisan gebis dina waktos kita Waduh, kisarolo dulu. sarolo dijak bambu pun iya mawi ayo ngagorong dijak ketemuan arah berdu iya pagawean tukang basya masalah siapa awas abasya tukang bangunan kahayang teh lamun geus barang gadag barang gawe teh sakuan heula beresan heula balik ke turunnya memeh mantok ka gogobrog deh ketemuan ke belahan sosongan belahan heula tumpukeun ka sisi cul di mana-mana siapa soalnya ka tungtungna aing ciberduga awas ya awas tukang bas disapa ku aing tukang bas ku aing bakal dicokot rizkina dina sapoe sacangci bisa jadi dina sapoe sacangci ku aing rizkina di bawah tukang bas anu jorok sajabana tik itu bakal dibere penyakit batuk engap ku aing sia atawa mengi sia ku aing oh sia marukan aku maha ayah sarata penyakit engap mengi sia ayah sarata bisa teu ngawujud supaya aing supaya selamat naon supaya salamet wayahna kudu nyongcot 07 oh pangan oge 7 rupa hahampangan oh eta syarat teh syaratna sajabana tik itu nyieun cokbang coklat dua nana dua saraban doa na doa saraban jeung doa salamet jeung doa kalimah-kalimah thayyibah atawa doa pilalayu atawa doa tulah payah teu kitu mengingsa juga hambas awas ya deuk lompat ka mana jatuh mati terus itu terus setan naga kalayan tosep dilumpakin kedah ka mana barang ningali kapal kaler aya hiji bumi hari eta bumi pantona muka bangdas bangdas di tepas dugi ka dapur daya panghalang anu pas sarnaos bari itu tetep katohian ku Bahtara ampun Bahtara gawat teh hayang keneh hirup wah dihakan bae dilupat ka mana asup pernah jero imah batur mun imah punten heula nya jeung anu sasaha deui nu boga imah ting kamarana ieu popoean diantep
Alu naon itu ngebur. Oh. Karena hersai sana. Alu lompat ke tukangan hawu itu merupakan tiket tempoh berikutnya. Merupakan tiket jengkau itu nyumput tukangan itu langsung nama itu. Saya nak kena berotrok. Jangan dia mak nyuruh kena bacok nada. Merupakan tiket tempoh itu loran belum nak. Coba lupa kawan lagi dah. Hayang kena hirup kaulah tempat terakala. Berani baik hana buat diri sini. Wayana aing geus kuat jatuh mati aing lapar. Sing ridho sia jadi eusi beuteung aing sia hitung-hitung ibadah we ka aing deuleu. Nah, saya lagi pakai ada nyeri. Ampun, kemana-mana kau lalu pasti udah boleh pangi. Siapa boleh kasih saya kau lain dulu sia. Ampun, mana? Apa yang kena hirup kau raja? Saya ingin acara jadi Pinastik tersayang cuman barang. Iya, saya ina saya ngalulucu ngagolotrok. Lamas kaya nana. Diteja sepisan nojeknya jatuh mati atuh bahe. Tampok pisan banjur ka bataka kaleop awak. Barnas dulu. Iya pegawaian awewe. Mun urang mah tungguan di kamaran anu gablek imah dieu. Mun aing mah keur daheur sae teh tungguan kalahkan ngagosip wae di tatangga eta awewe. Ibu-ibu nu keur daheur sae diantepkeun ieu cai geus ngagolotrok ka hayang teh tungguan montong wa ka ini can dijahit mah. Can halus mah. Lain si jatuh mati anu sakti, lain si jatuh mati anu gagah. Tapi ieu pagawean awewe ieu kurang seroboh kurang riksa awas awewe ibu-ibu anu keur daheur sae. Anu ninggalkeun cai anu keur ngagolak awas sia. Disapa ku aing sia. Disapa ku aing bakal boga panyakit lesan kuras sia. Lesan kuras teh moal aya nyangsangna rezeki hasil usaha salahina. Jika cai dina daun talus sia. Moal katempo hasilna, moal katempo tapakna deuleu sia. Bahaya ibu-ibu yo. Cing sugan aya syaratna atuh abeuh. Aya ubarna deuleu. Cing kumaha syaratna teh? Wayahna
wayana lamun hayang tekena kusu patak kaula wayana ibu-ibu kudu hajat bubur nyieun bubur beureum bubur bodas bubur bomos make doana doa pilalayu jeung doa salamet anu eusina kalimah-kalimah thayyibah pengagungan kanu kagungan biasa hina saja baki kitu kudu bersih hati cek kitu awas ya moal bisa moal dihampura tina dosa aing di sia jatuh mati dikelumpat ka mana sia seorang Raden Jatus mati Raden Jatus mati teh tungkas susah cara itu baik tetap kayang kalayan gaduh keyakinan parai penasaran dalam kandapuan bikin diruan tina masa itu kayangan lumpat ke Jakarta Selatan. Atuh ieu Jatus mati ningali-ngalina jalmi yakin kalawan nyata yen eta teh bumina Bapa Arifin Paninggoro anu nguji buatan putuna. Atuh Raden Jatus mati teh antap parah deui meuri jeung nyepengan hartos 3.000 palai diruat uki dalang kandapuan. Ngangot sangkung cai dina waktu syariat jalmi ikidul tikaletik kulon tiwetan istri pameget murang kali sepuh regek sami palai diruat ki dalam kandapuana
ya nafas ya isa linawi nabi ya sami rasa sami rasa Yusuf lupa samanten Nabi Daud sorak Sulaiman kasaten nami Ibrahim nyawa nimbang Idris ya rambut Gusti kawin kulit Abu Bakar getih daging Umar Singgi balung Gusti Usman jadi anak tua tantara Gusti Ali kulit nimbang Abu Bakar getih daging Umar Abu Bakar getih daging Umar Singgi ia balung Laksakas kakudenai Batara di dalam kanda buana menekung kanu kagungan mujabrata kanu kawasa merbih asina Gusti menta ulasna kagungan sangkan sapan lutinuran sapan jatin kanan disarengan kurupi-rupi doa kalimat thayyibah munajat mantengkeun sirbu dicipta rasa jika anu daya halangan akrobna sareng kagungan pikeun ngabuktikeun yen urat peuheung jeung peuheungna masih kena aya antara tapi manusia sareng anu kagungan anak daya antara pikeun ngaruat anu kagungan maksad sakulawargi di antawisna pangersana di bumina Bapak Arifin Panigoro sareng Ibu Raisis Panigoro anu isya kita nina waktos ayeuna putuna Bapak Arifin jenenganana Cek Khairoh Anfiyah bin Alisah Raja Hanafiah anu kadua jenenganana ieu putuna Bapak Arifin Panigoro Harja Hanafiah bin Alisah Raja Hanafiah sakulawargi di ruah jenenganana kulawargina ieu anu diruatnya eta Maera Panigoro binti Arifin Panigoro sami diruat sadayana Raisa Hanafiah binti Alisyah Rasad Hanafiah Airo Hanafiah Harja Hanafiah Raitricia Panigoro Raepo Panigoro Raipra Panigoro Roni Pramaditya bin Radiat Suprapto Sadawina tiki itu anu nonton oge sami ngiring di luar anu hadir sedayana pakakaruas
mudah-mudahan karuat jasmani sareng rohani karuat iman sareng kaislamana karuat patekadanana anu sae iat tina pamadegan sareng cita-citana iat tina amal solehna perantawisan dalam kanda buana Tuanyang Yuswa ageng barokah langkung beunghar majeng dina usaha Amin amin. baik daging pahang tulang sehat salamin aya dina ridho sareng pitulung rahmat anu kagungan unsur langsar perkasa kabeting hasil kalakuan kawantal cita-cita sareng tujuan anu dimaksudna tawisan sababiahna dalam kata buana anu nuju ngagumrum di bumina Bapak Arifin Panigoro rupi-rupi ahampangan beberatan bebetian oge bakakak atas sareng bakakak asak tumpeng cobang sareng sanes sajabina alat-alat tani alat-alat bas anu pas raksukan sapangan aduh ya jatuh semati dumugi ka patepatan kumina pangarsan juragan Arifin Panigoro renghap raju bernyanyi pengatos jirebu balai diruan bapak dalam kanda buang dina waktos kayen pangapunten bapak dalam disuhungkeun peninggalihna bapak dalam saha saha pangapunten kaulang cik pasihan jalan anu nonton punten eta ngurang kali kunaon eta lu atlek kesan baju sarek itu cik pasihan jalan Bapak dalam ulah diganggu dari bapak dalam akhir munajat kanu gabungan geus ya aya naon aya butuh naon deui Kalau rasa dek metal lagu sawardeuk sawardeuk kau lah sawardeuk cepat gantungan punten bapak lurah sekar naon teh hoyong di ruas kaulamu hayang di hoyong di ruas naha kaula teh keuna ku pasal kalamangsa anu pasti kaula teh pahatulalis teu dulur teu inung teu bapak teu adik teu lanceuk kaula teh jadi kalamangsa di udag-udag malah mana rayana kaula teh keur di udag-udag ku kala kakidul disusul ka kaleroleh kawetan di udag kakulon di Allah teh menang ampun kaulamu itu bukan duit lain aduh ladang misal botol aqua tilas kaulamu kemudian nginum mana teh meureun nginum sabaraha sangaran kaulah teh jatuh mati deuk mere sabaraha maneh ngasupkeun sabaraha maneh jadi anak buatan darang teh bercampur cai deh bagaimana betul 1000 anu 2005 kamu jajan channel siap sebentar buru-buru atuh buru-buru kade
Kevin. Naik. Eta para orang siang ke aku. Orang siang ke aku. Presiden kan satu. Tarik jadi tidak buat. Tadinya ada ketulah sekar. Ahlinya. Dekat sini ada. Kali orang nyokot duit lagunya sudah ini. Awal kaulang. Oh, pakai jam hari sini main selakin ada. Dengan sini teh anom kene bapak. Ceremulnya kebudak. Bisa gini deh. Yun si kalah. Moha bisa diluatan bapak dalam selain selamat. Tenang. Ulah ngomong aja bapak dalam termunajat tuh. Berdoa. Kalau di lokasi dia mah. Cing tenang. Biasanya di lokasi luatan bapak dalam, geus tingkar, geus pagar. Cing tenang. Roh kenapa lu? Anu nonton nyingrai margi cigra batara kala sumping kayu perdebatan. Ulah banget dari bodoh-bodoh ya. Wah, hari baju. Batur, hari. Dihaturkan kepada penonton ulah sieun. Aku mah sepuh. Ulah panik. Aku mah sepuh. Cing tenang amuran ngadoa kalayan cing bersih hate. Oh, mangga tuh bulan mangga. Senajan jurik sakti setan mandraguna teuwih mudah tibatan manusia. Mangga tuh bulan mangga. Sok bisa dikir kabeh bisa wirid hege. Mangga. Perlu sekar mangga. Aduh, si mati ngajedok di luhur panggung dia. Dia lupa ke mana sih, wah yang dicetrok sih. Ampun bapak lurah sekar mangcang. Berhasil. Ampun ayam. Ulah kaget bawa dalam. Iyo dalam deh murnya. Ngora kene dalam deh. Budak kene. Dalam ge kasep. Aing ada ban bogoheun. Wah kasep dia mah buah-buah dalam dia nyandung. Jadi percaya ke dalam dia mah. Segede itu musikal. Wah, aduh gini. Giring gitu. Bener pemerah. Wadalah, ulu. Nah, dia pengepul gitu. Kukusan nyewet menyon dulu. Ulu, keremenak punggen. Meni somong dalam ditanya teh harewe. Montong lo ngomong sia. Ulah ngaganggu si lain jeung hareup-hareup teh ngajotos teh sia. Dengar masakeun jeung berau sia. Coba tuh kehalangan teh. Saha teh promosi itu. Galak.
sini nama geliskeun. Nanya kalau itu merot. Bawa darah. Punjenlah. Samurasun. Leknya batu dagan abdi bawa darah. Nasya, kamaksa hidup. Inilah. Poporocot wae sia. Geus wani kaing sok sia. Wani sia ngalengkahan ieu panggung sia, rampah sia. Barukan aku mah duraka di dalam dulu sia. Garek ingat dulu. Baringan cek si bapak. Ulah wani-wani ngaganggu ke bapak dalam kandang buana. Dek naos lain. Nyokot. Nyokot mah gubuk gantungan naos ya teh. Lain gantungan. Itu tuh tukang-tukangnya tuh budak itu tuh sium jatuh mati. Burung aku mah gitu. Burung lain. Udah gak naik deh. Buru aing geus lapar leuh. Yeuh. Manusia teh makhluk nu dimuliakeun ku kagungan belum. Ai. Sia. Bangsa naos lain. Bangsa buta aing mah. Tukang makanan jelema teh sia teh nyaho hak jeung batil. Teh nyaho salah jeung bener sia. Buta teh poek geuleuh lolong. Teu nyaho mana salah mana bener mana halal mana haram geuleuh sia. Ieu manusia mah lain hakanan sia. Tah lamun aya hayang barang makan tah lobasan. Bubuk sia. Tubuh-bubuh udah makanan manusia bisa kabang gitu dulu sia. Nah hina ka manusia nganung harti ka hina karo kabunganan adalah bujur. Ulu. Buru kaulah teh lapar teh huaji deh. Sok sia maksa sia. Si catus mah teh geus jadi anak buatan babadalang lamun sia maksa keuna ku pamali di dalam sia. Engko sasaran. Naon pamali deh. Moal boga panon dulu sia. Moal boga suku dulu sia. Moal boga leungeun dulu sia. Tuh tempo tarangna tuh geus dicirian ku aku bodas. Anu hati teh anak buatan babadalang. Aran nira si raja kapal. Benar bapak dalam. Desalah. Jika nu bisa maca karena asal usul kaula bapak dalam. Mendiregepan. Tumurun tanpa rarami tegal parawira aranira sang ratu sewa bendami alamira akur bener nang kuping seserat teh alamira nang mata surga urang buka
si kunyuk raka hees bisa dipepean ngaganggu kerekna kakaulah singgeingkeun atuh Kang sieun sing ngerakok digeingkeun bae mah disabur mah kuriak teuing ngahakan ka si mabri urang ulah digeingkeun baledog atuh kumaha sih baledog beleuleus hatena baledog urang ku batu urang teh ngamuk ulah kunaon atuh baledog sababiah mah kuno mungkin bercarana kok gitu ya yang nok hiji nok atai nok ayam ada kukensa hiji dua hanyir deui tapi ngeunah deui kita hanyir leueur tapi ngeunah hanyir leueur tapi ngeunah deui rasana bukan bae hitung-hitung hitung cuci mulut teh geunah dipepene ku bapa dalang andarangnya palingan cek si bapa dalang mah tukang miwedal miwulang tukang nuduhkeun kana bener tukang ngahibur tukang ngadidik tukang mere penerangan inget ayeuna masing horeng dalam ti geuningan turunan wali warisan ti para wali cenah ngadenge beja para wali nyebarkeun agama Islam dia baheula ku dalang nuhun bapa dalam sawangsul nakala bade abdi je kata berdoain aduh poho punten bapa dalang abdi teh bade ngaruak ieu pun anak bade ngiring diruak janten anak kuatan bapa dalang margi di barang mimih ti gubrak kalam dunya ieu budak teh ditinggalkeun maot kudu jadi bapana jadi tegasna ieu budak teh anak yatim bapa dalang baingan nung suku hayang deket pagar dia ya perasaannya besar penasaran kan kalau hayang deket tadinya wena dulu murang kali nangis karunya ada nenenan kayaknya punten kasihan jalan kawat teh bade ngiring biruan Berwasa iya pun anak yatim karunya deui aduh duduh deui anak yatim dia budak diboga bapak mohon leres pisan biasa lamun abdi ngai sakadak cobane jempe ieu budak teh cuma meureun itu budak teh hayang diais ku lalaki hayang asal diais juga ku bapana hayang coba coba dia teh tapi ulah lami teuingnya apa lain dia saha anjeun aing kala aduh silakan boleh kenapa narik kayu cerik wae teh budak teh ieu boga buduk meureun budak teh karena
ulah tungkul wae kala saha weh si bapak gini bernaon kala dah rezeki letik bapak lumayan didoakeun supaya eta macam menang rezeki anu gede atuh amin bapak amin menang iraha teh bieu pisan bapak dadakan pisan ieu bapak pacekoba gitu dadakan bener nya bener karek pisan ieu karek datang pisan kareknya mun sangunya karek lumayan manfaatkeun tarimakeun rezeki gede jeung rezeki leutik nya ya atuh bapak ngan cing inget naon bapak maehanana ulah dikumaha ulah dicekek terus ulah dibobotkeun terus ulah dibabuk terus ulah dijejok tapi jadi koneng kan tapi lu bejit kudu dibejit dipuncit kunaon bedog si mantawa mana bedogna bapak diorok diorok bedogaran dewa cukuran diorok jelema garang hilun darang hilura segar bisaan jika natulas sekali tukang tipu baheulana abong arah ke rumah abong bapak ditukuran jeung lagu jadi we arah THS bapak laguna jadi gubug lapur kana kasare arah teh bedog lapur lamun kitu pamali lamun kitu haram lamun kitu teu sah mangsa ayeuna dina waktu ayeuna apana ciri kita teh inventaristik kaula dilewodehkeun kitu ditukeurkeun jeung harkat lagu keur mabok arana mata mabok teh diharamkeun ku agama ditemenangkeun ku nagara nya bapak wayahna jig penta deui kalura sekar atawa kadalang bedogna nya bapak lebaran rezeki leutik bapak sok kunci sok buru ya roh lu rasa karni bukai bawa darah geus kurumu deui wae teh si borotot dek naon deui sia teh udah ngaganggu wae sia dalam keur pusu deuleu kuyuk keur mujas medi deuleu muja brata muju ngaduakeun bangunan maksad pangarsana Bapak Arifin Panigoro Sakulawargi deuleu keur ngaruak kita kuyuk sing adin kana jadi batur deuleu sia ngambak gede-gede deh deh naon sia dapat bedog Para teuing make jeung nyokos nyokos kumaha sia teh? Bedog aing pentaris teh tadi. Apaan ku sia geus dibikeun ditukeurkeun jeung lagu? Kadieun itu bedogna kadieun atuh laguna sia. Bisa ngalagu teh sia. Hiji ngalagu bisa nu bisa apal deh. Lagu naon? Jawab we. Itu sia. Aja kalarean tadi mah laguna teh. Kumaha tu sarana sangan bedog KPB di ku kaula. Sok tukeran deui hayang nyawa cenah. Urang tukeran deui bedog. Jeung naon jeung eta budak. Atuh rugi deui wae aing ge.
mual kahakan sia menang sapoe 1000 atau 100 manusia mual kahakan anu teu dipeucit ku bedog si mantawa dulu sok kuning mana eta mah leutik ompor deui mual kahakan di gua ini ya sok pikir ku sia mending bedog mending orok sok kan bisa dipuri kain moal sok sok ada kan eta orok dibikeun ku aing bedog sok manyang dalam musik lain nyepeng bedog manyang di dekat maksa manusia manfaat seterusnya sia dengan bohong deui ya moal sok hitungan sok usia sok bareng hitungan hiji nepi ka 7 sok